Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Kevin Uday alias Engkus anu ganteng teh sa Honolulu Saurabi. Dina dangat ayeuna sim kuring seja baden raskeun deui hanca anu katunda dinten kamari, hanca anu janten judul Sibogel episode 13. Mugi-mugi dongeng anu dipedangkeun ku sim kuring teh janten panghibur tur pangbebenah kana manah. Kanu nuju ngarandapan kabungah tong hilap sodakoh nanya komo eta kabungahna teh kenging icis aya harta batur tah dina rezeki eta teh. Yuk pemirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu ka dieu nah bet kaburuan imah batur dieu ka dieu carang nama hayu urang dangukeun sasorangan kumaha jucungna ngeunaan Sibogel episode 13 teh yo kemon. Pas Sibogel erek ngasongkeun leungeunna dumeh manehna ngajak salaman kanu eta nu nangtung teh. Nu nangtung eta anu kolot anu nincak kana barang bang nu rek dicokot ku Sibogel teh tuluy ngomong. Oh ieu teh Sibogel teh nya aduh baca tuh nya sim kuring teh teu kedah sasah-sasah marian jami anu namina Bogel teh. Oh iya Bogel. Oh sanggeus manehna ngomong kos kitu. Curelet eta jirim anu nangtung dina barang bang anu rek dicokot Sibogel teh ngadak-ngadak denggeukeun tajonganna pas pisan kana beungeut Sibogel cedak. Sibogel ngoleang manehna teh ngaclong aya kena 10 meter apa eta tajongan teh. Canggih Sibogel ngagedebut kana taneuh nyaho-nyaho eta nu kolot anu tadi nincak barang bang teh geus aya di luhureun Sibogel bari rek nenggeukeun tenggeulana. Ade ka mana ujang ieu tah? Cek eta jirim anu nangtungna barang bang anu dicokot Sibogel teh nyarangkeun tenggeulana pas pisan kana iga burung Sibogel geduk. Eta mah gedebut langsung Sibogel teh nangkarah ngabebengkang kana taneuh anu tadi manehna ngoleang luhureunna. Jirim eta nangtung tukangan Sibogel maluhureun Sibogel itulah pamirsa maksudna teh geus labi teh Sibogel nahan kenyeri maneh teh bari jekelan iga burungna ai beungeutna mah Sibogel teh getihan kaluar getih tina irungna. Naon atuh salah abi teh naon mang aduh cari cek Sibogel kitu na teh jelas saya beungeut nama teh ditekuluy cekeun kumahan eta iga burung manehna ditajong kos kitu ditenggel kos kitu teh da deuh seueuh karasana Sibogel teh ngadenge Sibogel ngomong kos gitu. Nu kolot anu tadi nangtung dina luhureun barang bang Sibogel teh tuluy ngomong. Aduh hampura be aduh salos mama abi teh kedah kieu tapi abi teh hayang nyandak eta mustika anu dina awak salira eta. Aduh
pamit dipasikeun mah sok kadi ku abi mah ditenggel deui atau di tajong deui ku abi ge. Ceuk eta nu kolot nu nangtung luhureun si Bogel. Adenge teh jelema ngomong kaos kitu si Bogel teh. Tuluy nembah. Aduh. Mustika naon dede aduh teu ngararti lah. Mustika mah asana mah babaturan. Batur sasakola abi ka Bogor. Batur SD. Tapi maling mustika tuh mah aduh. Halah. Pake ngadak-ngadak kita jog segala deh. Erung aduh. Aing keborong abi ge deh. Abi mah lain mustika, abi mah si Bogel ngaranna ge. Cek si Bogel aneh bae kitu na teh polos da mah jujur teu nyahonan naon ngeunaan mustika naga. Nu kolot eta tuluy nembak si Bogel. Jadi kitu nya alim dipasikeun mustika eta dina awak ujang mustika naga. Pamit dipasikeun mah atuh hampura atuh nya. Aduh sim kuring teh moal bager-bager deui. Sim kuring pejabat de nangga ujang teh sawios ya teh. Cek eta nu kolot eta mainna teh. Ngomong deui kitu kawas tadi ka si Bogel. Aduli maneh lang mah. Atuh naon atuh. Mustika. Abi mah Bogel. Batu rek nyokot barang mah geus ngaganggu. Aduh. Sanggeus si Bogel ngomong kaos gitu. Buk si Bogel teh dicenggut kuno eta kolot eta teh dipaksa ditahan nangtung. Au. Aduh. Nyeri mang. Aduh. Nyeri naon atuh ieu teh aduh. Tahan jang ye tah. Si mangkolot eta teh mureukeun peurutna. Ditenggeukeun eta mah. Kana hulu tukang nasi Bogel. Bari jeung leungeun kencana mah ngajenggut keneh. Kana mastaka si Bogel. Ceduk. Ceduk. Si Bogel ditenggeulan. Sirah tukangna teh ku si mangkolot eta. Kata tanya naon mah atuh mah. Aduh. Abi pa si Bogel. Lain mustika. Aduh. Lepas kena abi apa? Mang. Cek si Bogel kitu nate bari leungeun dua leungeun teh nyekelan leungeun si amang-amang eta supaya leungeun teh dilepaskeun tina jenggutana kana boog si Bogel. Si emang eta ngadon seuri. Tuluy ngomong. Teu bisa gitu. Kumaha rek diberekeun eta mustika ka abi atau kumaha rek cara kekerasan atau kumaha ya? Ada sim goreng mah. Nah kumaha pan tah anu dunungan we. Cek dunungan kita cokot mustika nyap. Sim goreng ade nyandap. Payen terus pendak jeung nu gadona. Cokot tu mana diekeun. Berekeun ka sim goreng mustikana. Lamun teu diberekeun nya kieu atuh. Palukarna kasalira. Cek eta nu kolot teh. Bari ditungtungan ku seuri. Geus ngomong kaos kitu na teh. Ngadenge kaos kitu si Bogel teh. Rada kesel nembak deui ka eta
musuhna anu kolot anu ngajenggut buk mah teh. Kerjaan teh orang mah lain mustika. Aduh, ieu teh sira euy. Aduh. Kalau ai salira teh saha nami teh? Aduh nyari ieu mang. Nyari atuh ieu bu kami. Mang teh sasi nami teh aduh cing tepangkeun heula teu adil Manya api geus ngabejaan ngaran nabi. Sedengkeun ai salira nya ngabejaan. Teu ngabejaan ngaran salira. Sasi nami teh? Jak si Bogel sempet namanya nanya kanu keur ngajengkut buk manehna eta. Koring mah nepangkeun nami koring mah Susilo. Tong hilap Susilo. Ka dieu bade nyanak mustika anu diawak salira. Pami mustika eta bade dibasikeun ka Simkuring. Nya Simkuring mah kawas kieu atuh. Pasti bager lah. Moal tungkateun ke kieu, moal tujang tajong kawas tadi. Sok atuh bade masikeun keun atuh kumaha ieu teh. Cuk. Jalma kolot eta anu ngakuan ngaranna Susilo teh. Ngomong deui kawas kitu. Angger pamirsa ditungtungan ku Seuri tas ngomong teh ngadenge yang ngaranna Susilo. Si Bogel tuluy ngomong Susilonya cari atuh mang cari yang lepaskan atuh mang mau dibikeun naon teu apa naon lah Koring mah jalu, mang jalu. Aduh, aing mah rek mikir naon atuh. Boja urang naon adah. Nyari mah. Sanggeus si Bogel ngomong kawas kitu. Kapancing cigana teh ambekna. Anu ngaranna Susilo eta teh. Si Bogel tuluy ditarajang. Walikatna ditajong eta mah. Kuturna si Susilo gedak tuluy ditajong deui walikatna si Bogel teh gedeg tas kitu dibalangkeun ku si Susilo dibalangkeun kabeneran di kebongun mangusin eta teh aya balong anu geus teu kapake caina ge rada deet gujubar eta mah si Bogel teh ngagujubar nangkarak posisina teh ngabebengkang dina balong eta teh. Anjir. Jahat. Mana jahat Susilo. Orang teu boga. Boga naon teu boga salah naon. Nyawa di cek kieu nyari batur teu menang kitu Susilo. Nyari mana teh. Aduh. Walikat urang. Cek si Bogel kitu na teh bade nyakelan tonggongna. Nu karasa nyari pisan. Ngarek teh nyari kumaha tuh. Dituur, tuluy ditajong. Beh. Keur mah sirah naris ditenggel. Sirah tukangna teh. Geus ditenggel 3 kali sacana. Karasa dungdeng kana mastakanna si Bogel teh ana teh. Si Bogel cengkat main teh nangtung bari posisina dina balong keneh bari jeung tetinggaliana teh katempo si Susilo teh katempo ku si Bogel teh kawas aya 3 padahal mah eta mah ngan tetinggalian si Bogel
Domeh manehna tadi ditenggel mastaka tukangna. Jadi rada puyeng sirahna si Bogal teh. Sanggeus nangtung si Bogal teh ngomong, "Mang, waktosna seep." Pamirsa banyak cak urang tunda heula dongeng ngeunaan si Bogal dinten ayeuna teh. Enjing urang tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Kevin Uday alias Engkus anu ganteng teh saha nu lulu saur sim kuring. Mugi ya dongeng anu tadi terus dibidangkeun ku sim kuring teh jinten penghibur tur pangbabenah kana manah. Pamirsa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemon.